Balak balabar kawat burinya, pamarentah Kabupaten Bandung, terus usaha dina ngungkulan masalah runtah. Salah sahijinanya eta penandatanganan MOU jeung PT Cipta Sera Utama. Dina gawe bareng ieu, bakal kauninga, yen engke ngolah runtah bakal maki teknologi roasting gasifikasi, sarta tanpa fee tipping atawa haratis. Pasalna, ngaliwatan kasapukan ieu, kira-kira 125 dugi ka 250 ton runtah, sapoe di Kabupaten Bandung bisa diolah. Dina rohangan kagiatan, di kantorna, dinten Senin ping 7 Februari 2022, Bupati Bandung Dadang Supriyatna ngajen, salian ngungkulan runtah, oge bisa ngurangan beban anggaran anu dikaluarkeun ku pamarentah daerah. Ieu kacida hadena, mudah-mudahan inovasina tiasa gancang laksana. Sanajan kitu, Bupati anu nelah digentera Kang DS teh, ngingetan masyarakat, sangkan tanggung jawab kana runtah anu dihasil kunana, sakumaha anu kaunggal dina Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ngenaan pengelolaan sampah. Kang DS oge ngajak, ka sakur warga nu ngahasilkeun runtah, kudu pisan bisa ngolah runtahna. Inyana moal bosen ngajak warga masyarakat, pikeun ngirangan sareng ngolah runtah rumah tangga, ku cara anu ramah lingkungan. Inyana boga kamandang, lamun diolahna kalawan bener, runtah teh lain jadi sumber pasualan, tapi mangrupa sumber daya lingkungan anu miboga ajen ekonomi. Pikeun ngarojong eta, Pemda oge geus medar sababaraha inovasi saperti bank runtah, jeung budidaya magot. Bupati Bandung oge ngajen ka PT Cipta Sera Utama, anu geus gawe bareng dina ngolah runtah di Kabupaten Bandung. Inyana oge miharep, mudah-mudahan gawe bareng ieu bisa jadi motivasi pikeun pausahaan sejen, pikeun ulu biung dina usaha ngalaksanakeun ngolah sampah anu ramah lingkungan, sebagai tanggung jawab babarengan, pikeun ngawujudna Bandung bedas bebas sampah. Samentara eta, Direktur PT Cipta Sera Utama, Julius Ardani ngajelaskeun, dina eta MOU, pihakna baris gawe bareng dina ngolah jeung ngadaur ulang runtah rumah tangga tur runtah nu sarupa jeung runtah ti imah. Julius Ardani ngembohan, hasil pangolahan jeung daur ulang runtah oge, baris dimanfaatkeun sangkan leuwih efisien jeung miboga ajen ekonomi, oge mekarkeun ngolah runtah berbasis digital di Kabupaten Bandung. Sakitu kapihatur ti langit Kabupaten Bandung, balabar kawat buri Nyai nu ngamancanagara, ngabewara.